Lagi dia ya. Dua-dua. Iya, dua-dua nih. Karena biasa naik motor gitu. Toong ya mah kameranya teh kacai gerak aya dina YouTube ge terkenal aya nu dicai dari kamera ditong diintip pura-pura dengan bancet cenah. Iya gimana? Iya jam Talagasari. Iya Talagasari. Kayaknya gimana? Besok mah bukain air biasa supaya pengen nyungkut ya. ada dahan heula kamera. Lagi dia weh. Lagi dia ya. Dua-dua. Iya, dua-dua nih. Maturkan lebih penting ke tamu dengan pihak mempelai berupa Mana kan? Kali pada ngirim saja ayo atuh. Harayu. Si Haroyo.
Tua jarang sukun ya. Ya, tayo. Ya tak pun lah ternyata orang tahu. Belum ngerti aku sih. Belum ngerti balon. Bu kapal sih Bu, ninggal Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hadratul Mukarram pengersana guru anukul sim abdi di hormat mugi aku Allah di alam tegak ibaratna Allah subhanahu wa ta'ala urang sadena dina ye ending biasa di tempel pangpek jenok dina reda mimpin atanapi nyandak kana ye acara anu insyaallah pasti nangkong dan kana waktu mangga urang sami-sami ye acara dibuka ku ngaoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Panginten nyata awasan ayat suci Al-Quran sinarang sholawat anu insyaallah baes dikapankeun matan disangakeun ka mantena. Kanggo mempersingkat waktu acara usaha dengar palitan satu acara jeung kana Garut 23 Januari 2004. Pekerjaan pelajar mahasiswa alamat Kampung Sukasono RT 5 RW Liji Desa Wangunjaya Ani Maesaroh. Pamegat tepaindan calon mempelai pamegat atas nami Ali Sobandi. Ya. Tempat di jasa 20 Juli namun kakak KTP ditinggal 14 Februari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ali Sobandi kaula nikahkeun ka anjeun ka putri teges kaula anu wastana Dea Puspitasari kalayan mangge mas kawin pus perangkat alat sholat ditambah perhiasan emas 15 gram dibayar kontan
Narima ulah tak narima kan kayak itu langsung kayak itu ditunggu ya. Narima abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Ali Sobandi. Kaula nikahkeun ka anjeun Kaputra teges kaula anu anu wastana Dea Puspitasari kalayan kanggo mas kawin terus perangkat alat sholat ditambah perhiasan emas 15 gram dibayar kontan. Narima ulah tak. Nah. Tak maker batur, narima maker urang. Naring hapula. Kuring dari Rasulullah kanu hadir ketika geus sahur saksi sah bade surak moal. Kali deui bade surak moal. Pami surak ku sebenarnya dipedokeun di pertikahan. Ya. Kecuali ngawaskeun alhamdulillah sadayana. Ya. Nampi abi nikah. Nampi abi nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ali Sobandi kaula nikahkeun ka anjeun kaputri teges kaula anu wastana Dea Puspitasari kalayan ngangge mas kawin seperangkat alat sholat ditambah perhiasan emas 15 gram dibayar kontan. Kaputri Bapak anu wastana Dea Puspitasari kalayan ngangge mas kawin ku perhiasan emas 15 gram ditambih alat sholat dibayar kontan. Saksi. Alhamdulillah min hamdan li hamdi rabbil majid ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi wa jalil sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillah. Anggo salam. Kabojo abdi dina mas kawin anu mudah-mudahan ieu mas kawin anu dipasrahkeun kabojo abdi siklarkeun dina akad nikah nembe saroge abdi teu gaduh sametan dina hal mas kawin ka diri abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma'an Sok disun keningna. Tahan dulu, tahan. Sabar. Tangkep nih. tas. Calon suami. Kasih tambah. Sege hese da eta pupu panjang teuing. Ya. Yang ngakeun ieu cacanakan. Ya sanes mah bae nereka hoyong mah ieu teh keluarga teh handap teh dirangkat we sagala perkawisna. Waalaikumsalam. Sarajengna upami ti pihak pamegat maparin insyaallah bade nampi. Panginten Batan qobal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqatil maut wa nazata minan nar wal afai dari sab. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma besan tukang cikih besan Bisa pemula dadah. Lengan age hese.
Enggak. Itu lah. Tamu nanti Bandung Bang Aep, Bang Edi, Bang Gusi, atau tunai kabarokahan. Tapi mak yang barudak sekalian sah. Sarana. Oke, ka rerencangan penanda painten perencangan Pak Budi. Nyari osah di tak cari sawer. Mohon sok enggak atuh berat tuang apa ujang ingat. Mang paning tebih ti marongpong. Enggak. Mengapa ujang? Sareng bojona can apa ujang? Enggak tinggal aduh. Ektos lapar coba. Bapak Ahmad Hidayat kalah ka mana nya nyenak eta? Ratuang heula. Untuk arah ke Iya, satu pengen nyumput, pengen konten. Jadi konten mah. Saya di YouTube nih. Ulangan muka barangnya. Barang. Ya, 1, 2, 3. Nah, yang akhiran dipotong lah, sekarang yang dipotong. Stop ya. Nah, 1, 2. Nah, gitu. Nah, 1, 2. Nah. 1, 2, 3. Sok dikawitan ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ampun mata Islamnya. Terus kami puja sinareng puji kasanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam disanggakeun ka junjungan urang sadaya nyaeta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patuhi kitunya sareng ka pirai abdi ukosna amang rohana serimbit. Oke. Halo, ageng serimbit ti ua bade nyangakeun silaturahmi. Adi oge tos dicarioskeun. Nah eta pilih mah cariosan si abdi. Ngabelentur kana tuur, ngabelenterang kana taar, mugi si hapunten anu kasuhun. Oge sateu acana ieu buka sawer. Tadi teh tos dicarioskeun cenah aya hadiah heula hasilna mah bila aya dina acis atana kapungkur teh dijajab mugi si hapunten anu kasuhun ayeuna urang sakantenan kasadayana urang hahariringan anu tiasa dina emutan wa hapunten hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi satu acana nya punten anu bade tinggal ini aki ngawaris kebudayaan seni sunda
kuat pakai itulah ikafalilahan ansrumna jadi Aijing ada di dulu sadaya maluk na Gusti ada akong cukup na dengar pengaksami ada ayah masih mabinaw ang pengantin wilayah kekurangan sentiasa sarangan gelis sekampang bisa masih dugi kartina harti kemis alhamdulillah Ayo lu menang kertas tuh. Konten suri sapadatu. Salah surah.
Anu saya tak? Ngopi juga. Bayar. Bayar dong. Anu kupon Didi. Teman yang kita ibi mah. Didi. Kelai Didi. 100. 20. Kantong nyeri tahu apa? Kadang sabu aja mah. 50. Nah, melimpah ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga tentunya barangkali warga masyarakat sekitar sini yang memerlukan rias pengantin atau beranggap dengan hiburannya, tentunya komplit di sini jasa rias terbaik dari Hadi Entertainment menerima jasa rias tentunya komplit, ada rias pengantin, panggung tenda beserta hiburan. Yang punya alamat di kawasan Jalan Raya Cikudian, Banjar Desa Singajaya ya, tentunya Kecamatan Singajaya. Tentunya di bawah pimpinan Om Hadi. Tentunya barangkali warga masyarakat sekitar sini yang punya niatan hajatan ke depan untuk mau hajatan pernikahan ataupun hitanan dan juga ulang tahun ataupun tentunya pesta-pesta yang lainnya bisa menghubungi Hadi Entertainment yang punya alamat di kawasan Jalan Raya Ciudian ya. Tentunya punya kualitas nomor 1 di kawasan Kota Intan Garut yang sudah melanglang buana. Oke, kita kasih tumpang awal jumpa di sini sambil tekstur bola di sini ada kita. Ada yang ke pengantin dulu. Tahan lah sekedar. Jadi 1, 2. Tahan. Senyum lah dulu. Senyum dak. 1, 2. Tahan. Bentar. Oh, kasihkan tanah. Ya, jika nama hipu tuh mah. Nah, calawak katanya calawak lah. Ya, terdeketin ada ketama 1, 2, 3. Tahan, sekali. Ready. 1, 2, 3 ada ketama. Oh, lapar. Tenang. Ya, 1, 2, 3. Amkeun bae teh amkeun. Sekali. Amkeun. 1, 2, 3. Jadi eta kisah lucu. Tahan. Kelak bagus. Santai. Ya, 1, 2.